aya jalma nyangka kabagjaan teh aya dina pangkat jeung jabatan, tapi teu saltik ku gara-gara pangkat jeung jabatan kakarake dilantik 3 bulan ditawak polisi di penjara. Betul. Itu muksina si Sambo ke sarua. Ya beunghar teh jadi jaminan hirup bahagia, komo lamun mararat. Pinter teh jadi jaminan hirup bahagia, nu di penjara teh jalma barondo. Pinter teh jadi jaminan hirup bahagia, komo lamun bodoh. Benar? Tuh. Kasep geulis teh jadi jaminan urang hirup bahagia, komo lamun goreng. Di mana letak kabagjaan? Letak kabagjaan teh kabeh aya dina ridhona Allah Subhanahu. Tak urang ngayakeun peringatan Isra Mi'raj, ngagungkeun rajaban, ieu teh keur ngundang ridhona Allah. Tak insyaallah nu ngorbankeun harta tanagina dugi ka tadi mere domba jeung sajabana eta jalma insyaallah mudah-mudahan ditampi ekahna, ditampi pengorbanan urang sing aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala.